Bentar ah. Ya kolot ya. Ari diulam teh nih hese jadwalna teh padat. Wah, atuh dari kolot masuk ke bala kabale. Baik kabala ya kabale. Tah kitu. Kabala kumaha teh? Ari kabala teh kaleuweung, Pak. Kanu loba jukutan, ai kabale teh kadinya ka paciringan. Eta paci. Ayo paciringan segala. Ih, Pak. Cerita aya pengalaman Pak Ade teh. Wah, pengalaman mah seueur, Pak. Heula Pak taroso lah. Teh do teh ieu mah di Dulaci Sripi. Wah, atuh lain di do deui do. Do, Ya. Ya. Siap. Siap. Pengalaman aman Pak Ade tah cenah boga pengalaman eta. Eta kapungkur Pak, abdi teh bade angkat ka Jogja, Pak. Oh, ka atas ka Jogja nya. Mohon, ai tadi teh pan biasana masuk nu langsung kana bus teh aya naik turun. Nah, Ari di terminal Cirebon teh abdi teh Pak teu kiat hayang ngompol. Jadi tanah turun tina bus anu arah Sumedang ka Cirebon teh Pak. Cer abdi teh dina si sampah Pak. Nah, ai abdi tos beres lancingan diseletingkeun supaya tititna ulah katinggal. Naon. Titit gitu. Klakson mobil tit sedang kitu. Terus Kalau teh ku sapa sakuriti. Ade. Kenapa kamu kencing sembarangan? Oh, Pak, saya nggak tahu, Pak. Sini. Siapa? Bawa kantor polsek. Terus saya disuruh duduk. Ada polisi. Duduk kamu. Wah. Kamu dari mana? Sumedang, Pak. Tahu nggak? Kencing itu bau. Ya tahu, Pak, mama saya dibuang juga memang bau. Bisa wae kalau teh da bae deh. Pas gitu teh, mana KTP nih? Kasihkan KTP, kasihku. Tahu nggak peraturan di sini? Nggak tahu, Pak. Bang, kenapa? Kencing sembarangan didenda 10.000. Kalau nggak didenda uang 10.000 ditahan 1 minggu. Saya makin sini makin kesel, Pak. Wah, saya lawan aja. dilawan ku Pak Ade teh nya. Oh, dilawan abdi teh, Pak. Pak, mohon maaf. Bapak sebagai mengayomi warga masyarakat, Pak. Pertandingan sepak bola juga sebelum di kartu kuning dikasih peringatan dulu sama wasit. Apalagi ini. Lancang kamu ngomong, bukan masalah lancang, Bapak nanya saya jawab, Pak. Nah, gitu. Kamu siap ke pengadilan? Jangan kamu pengadilan, Pak. Ditembak di tempat juga saya. Ridholillahi ta'ala, berani. Ridholillahi ta'ala, asal sesuai dengan kesalahan saya. Masa saya cuman kencing jadi masalah kalau orang-orang jahat korupsi ini itu dibiarkan. Jangan berani sama orang kecil, Pak. Yang berani mah sama orang-orang yang merugikan orang lain. Saya nggak mau rugikan. Kan Bapak juga pasti suka kencing. Ki, tara Pak Ade gitu teh. Nah, berarti status gitu, Pak. Kamu diam. Nanti siang ikut mobil patroli langsung ke pengadilan. Siapa? Dah, ai kolot teh atuh dah. Jurus. Segala rupa ge tanpa ide mah. Aduh, mohon maaf, Pak. Pura-pura saya teh sakit perut. Ya, lari we udah. Abis teh balik deui ka Sumedang. Lapor di desa da hosok sieun teh diudag ka dieu bisi disangka ku urang deui mah kita kriminal ngaran-ngaran Ai KTP ditinggalkeun itu nya. ditinggalkeun ben kaina ge hangus ya di ditu, Pak. Di pengalaman Tah eta, Pak. KTP oknum teh oknum Pak. Aduh, eta zaman harita atuh duit 10.000 teh. Oh, tahun berapa itu? Nasi padang ge masih kena dapat 100 siki mah dia mah. 80 bungkus. Ai bejana cenah Pak Ade teh ka Agim teh dulur. Alhamdulillah, ari dulur mah dulu da urang teh sanu kitu saagama lah sebenarnya. Matak saudara-saudara segini. Sok loba nu mi geus cenah. Nya. Mirip Pak Ari Agim cenah. ari dulur mah bisa meureun nyariosna dulur. Oh,
kumaha Ari rada mirip-mirip mah bisa sekedik-kedikeun Sok gitunya. kumaha. Da kulantaran kan ari di Jogja mah kometa. Pak Ade jadi naon di Jogja teh? Abdi Nya, di UTS Pak. naon UTS teh? Naon UTS teh? Usaha tahu Sumedang. Ya sok ayeuna ngajual tahu ku Soragim kumaha tah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, ini aduh AA sekarang alhamdulillah Alhamdulillah. jualan tahu lagi nih, barangkali ada yang minat. Alhamdulillah. Agim jualan tahu aduh. Ya, alhamdulillah. AA, sehat alhamdulillah. Bagaimana poligami? Sekarang mah udah enggak jangan mikirin orang lain, capek lah. Pikirin mah sendiri-sendiri, jangan mikirin orang lain. Nah gitu. Tara laku kamut gitu nya. Coba teh tahu di cabean, gurih, eco, menghilangkan rasa ngantuk. Pegelinu encok ramati kesel masuk angin. Eta khasiat Ari tahu. saur orang Jawa teh nya. Weh ngomong ngobrol udah jam. Dok, kita apa mah ada aing orang Sunda. Belian tahu aing gitu. Mangartieun ieu nya. Itu dengartieun ieu. Masuk aya anu sopan. Halo halo. Bagaimana jualannya? Alhamdulillah sekarang masih banyak. Tolong atuh beliin lah. Oh iya seket ewon cenah 50.000 gitu. Seket teh. Seket ewon. Alhamdulillah. Bungkus. Pakai lombok enggak? Pakai Kalau Mbah Lombok. Lombok teh cengek. Astagfirullahaladzim. Aku nggak Lain tahu. bejana cenah Pak Ade teh lamun jualan tahu cenah ka dieu teh bisa tembus ka kantor bupati kumaha carana teh pan urang dihadang teh. Alhamdulillah nuju di Temanggung, Pak. Kumaha tah? Abdi teh nya dangdak dengdek. Pas aya jalan ka Pengker kan di payun mah aya sapo pepe. Ya, Ka Pengker, sup Pengker. Tah, terus gitu teh, habis kuliah. Pertama nama ka reng-renganan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa apa, Mas? Tahu, Bu, tahu Sumedang barangkali, Bu. Kok kamu cina bisa masuk ke sini? Jalan belakang, Bu. Aduh. Ya nggak apa-apa lah. Berapa per bijinya? Biasa, Bu. Kor menuju 50 rupiahan, Pak, 50 perak. kenapa ya pas saya mah di ieu dihadang ku satpam Pak Ade teh. Wah, ada musapa. Kumaha carana ekolna teh? Aduh, paling gampang, Pak. Tahu teh disimpan heula. Lamun dek kalebet anu teu bisa kalebet teh. Pak, mohon maaf, Pak. Itu Bu Neng pesen tahu sama saya ketemu di jalan. Aya ngaran noneng gitu nya. Padahal mah abdi aku ngarang-ngarang. Awas jangan lama-lama. Astagfirullah. Detik dulu Pak, saya tenggok di sini ya. Oh iya. Meureun lami Pak lila. Kok lama amat. Waduh, pan rumah sakit itu terluas Pak. Cari-cari dulu lokasinya, nanya-nanya dulu. Padahal abdi teh ngasong gitu. Wah, Langsung di kantor bupati. oh, tadi bupati mah waduh, kurma tuh hari taman duitna ageng bupati mah. Nyobian heula hiji Pak. Belum. Kawak kena cengek gitu. Wah, enak cenah Mas. Oh, pokoknya mah Pak, semua yang enak-enak pasti jadi anak coy. Diajak heureuy we. Bupati oge. Da teh ngaran apa cenah? Iya Pak. Semua yang enak-enak pasti jadi anak cenah gitu. Oh iya ya. Dok artos Pak. Seket. Alhamdulillah. Wah, atuh seket tahu tengah di gudang di CF atuh Pak. Sok anu dingkul teh jangan jualan tahu teh. Oh, sok ana dingkul Pak dekat panggul Pak. Alhamdulillah Pak lu. Pajang we nya. Alhamdulillah. Tahun sabaraha teteh sepuh. Lamun telepat mah tahun 83. 83. Nuju ongkos Sumedang Semarang oke nuju naik kana baik teh nuju 4.000 perak.
salam-salam heula tuh ke orang Semarang, ke orang Jogja atuh salam-salam heula. Alhamdulillah abdi terima kasih tak ke orang Jogja terus memang orang Temanggung, Parakan, Magelang, Terus. Wonosobo, Iya lagi. daerah Ambarawa, Lagi. Semarang, Nice. Solo, Siapa lagi? Boyolali, Daerah mana lagi? terus Balantra, Wetana, kalau teh Balantra. Kebumen, Kutuarjo, Aduh. Purworejo. Pop. Mau beres Pak. Durasi mau beres. Siap. Eta Tah. hari eta saha nu ieu teh anu sok meseran teh nu ka Pak Andi teh geuningan sok meseran teh sa Pak Andi sa Oh, Pak Andi. sok salam ke Pak Andi atuh. Oh, halo Pak Andi, salam. Aduh, biasa suka mijetin Pak Andi, ini sekarang lagi di Sumedang Pak Andi. Aduh, sama istrinya lagi. Curi. Ah, Curiga lamun pi orang mese rokok teh wangsulanana tara diuikeun. alhamdulillah itu mau baraik. Baik ya. Kadang-kadang nih agak usah dikembaliin, bawa aja. Iya, Aduh, deh. terima kasih. Terima kasih. Hmm. Terkenang, masih terkenang. Oh, masih malahan saya berteman sama Pak Andi mah. Udah. Sok aya nelpon Pak teh nya. Sok aya rajeun Pak Andi mau nelpon. Oh, ada ieu ge papan ku anjeunna di eta teh katingali gambar teh pasti ieu ge ka samer model ton gitu teh. Dia Google Map berenya. Google Map atuh. Google Map. Eta bisa gini cing Pak Andi. Kan saya mah teh nyaho teh atunya. Eta cing kampung Sumedang atuh, aduh kuda renggong terus pemancingan BHS yang kamera terus daerah Kedung jalan tol itu teh kakak. Wow, jangan coba-coba cenah kaliang lahat juga cenah ketemu kalau orang lagi oh, gitu cing. Aduh, bener canggih. Aduh, takut teh di kamera teh lagi gitu kan tuh aja dijelaskeun da isin. Man emot tadi bumi Pak Andi teh Pak. Kumaha tasna? Karena abdi teh yang ngompol tas bijet teh nya. Ari abdi teh acan apa shower teh geuningannya. Shower. Oh, dipencet dulu teh kok ribet gitu. Kenapa ada kamu? Aduh, Pak saya ini. Wah, yang ini. Bari anjeunna si Suryan teh Salah mencet Pak. salah mencet. Udah maklum atuh Pak. Kadang-kadang Kadang-kadang kenop ieu nya kenop ieu nu luhur nu handap nya situ. sugan teh cen kenop nu handap. Aduh. Kade bisili ka eta ku Pak Andi moal maka ieu maka buka. Harus dong. Salam we ke Pak Andi ah. Kira ka Sumedang kita ajak. Asa sono pepen teh. Aduh, Kumaha cenah? Asa sono di pantunan ieu teh ah. Pantun aya ieu. pantun. Aya pantun teh teh Oh, sisiniran sunah. Oh, sisiniran. Nah, kumaha? So, atuh kayak urang pondok lah di nasaku, Pak. Aduh, kodok naon tah? Aduh, tak aya Pak, hiji karek hijinya. Sok ieu uapkeun heula. Malah suluh pang-pang randu. Ayeuna. Hayam jago gegeweran. Aye. Lamun teh tulus ulah benu. Ulasna. Jodoh ti pangeran. Oh. Kade ieu ka anak muda, kade tak ulah sok dendam. Kudu ingat kana takdir. Terus Pak De ah. Tadi naon kaliki teh? Aya deui kaliki daunna nona, Heuy. balimbing eueuh kulitan. Heuy. Eta mah dapa jama barudak zaman ayeuna garining eueuh duitan. Boke bener mah. Boke. Oh, ku hese ngalah duit meureun Pada Pak. aya mah geus zaman kieu kumaha Zaman tuh. kieu. Hese anu mah. Heeh. Aya deui Pak De. Oh, syukur atuh Pak. Kumaha deui tah? Oke, Pak, kamu episode 2 lebar tong siapkeun ayeuna ah. Oke, Aya. hiji deui atuh. Hiji dewe geusnya, hiji dewe, hiji dewe. Oke, episode selanjutnya. Ping-ping cak-cak, ping-ping toke. Aduh. Cakep. Anak hayam maro motoran. Cakep. Peuting engke urang pecak. Hanya kali kotoran. Beureum. Belum. Perbodan nih. Oh, mata poge. Aduh.
Atasnya Mohon aduh aturun pade sok assalamu la. nya Tapi nutur tutup atuh ke sepuh teh. mung dicekapkeun sakitu wae hapunten anu kasuhun babalago nyerangan da ieu mah tuh aduh hampur sakadar heureuy. Ieu teh sareng saha, ieu teh sareng saha teh ya. Sareng reng-rengan Pak Pepen, Pak RT di dieu teh nya. Jenengan bapak teh saha teh jenengan bapak. Ali jenenganana Paul Isdoro Mihal John Kapisah panjang. Paulo Isdoro Mikhal John Kapisah kulantaran lami di Jawa abdi teh digentosnya nami teh. Jadi ade. Jadi ade ada adi odo. Mung sakitu Tepang deui di episode selanjutnya gitu. tepang deui di episode selanjutnya. Tong hilap, Tong hilap, sugreng, sugeng, live, sir. Dua Cis TV. Dua Cis TV, idol lewat kisrut. Airul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.